Pondok Midas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna yattaqullah kama amarana Allahu bittaqwa fil Qur'anil Karim wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat sakawitna bade diselang heula ku pembahasan ngeunaan isti'adzah anu nyambung sareng kajian anu tos kalangkung. Namun emut-emut pembahasanana bakal moal cekap ku waktos sakedap moal saep ku 4 pertemuan atau nepi 3 pertemuan. Rupina urang lajeng bae kana bab anu enggal sahatos bab tentang pembatal wudu. Ayeuna majeng kana babu adai qada'il hajah, bab ngeunaan adab-adab kahampangan kali kaberatan. Qada'il hajah secara bahasa riqada teh nyumponan, al hajah pangabutuh, bab nyumponan pangabutuh hartosna dina kahirupan jalmi anu janten kabutuhan teh sanes tuang, leueut, sandang, pangan, naon teh papan kararitu nya. Kalebat kabutuhan urang teh itu ngaluarkeun deui itu kokotor hasil proses pencernaan nu aya dina patuangan urang itu boh bentukna kahampangan atanapi kabeuratan eta ge kabutuhan kanggo urang sadayana. Sanes sakadar butuh patuangan di eusian, di lebetan gitu nya. Nu janten pangabutuh urang teh termasuk qada'il hajah, kahampangan sinarang kabeuratan. Upami jalma henteu barang tuang, jami henteu ngaleueut, dampakna teh jami lapar, haus nya. Tur ieu teh bakal ngancam kana kahirupanana, bisa jadi manehna ngagaduhan panyakit beh dituna duwi ka maotna. Sami nalika naon anu dituang, naon anu dileueut teu kaluar deui bentuk kokotorna, pasti ieu ge bakal janten panyakit kanggo urang sadaya. Kanyaah kadeudeuh Allah karaos urang sadayana itu disehatkeun bagian anggota awak urang keur ngaluarkeun kahampangan sinarang kabeuratan, duikeun ka karaos nikmatna kitu nya. Ieu teu leupas tina kanyaah kadeudeuh Allah Subhanahu wa taala. Hadis anu kahiji wa an Anasin sareng hadis ti sana saya tanya
larasnya laras dan kahiji sareng kadua hadisna ti Anas saminya ya. An Anasin, hadis ti Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Anas parantos nyarios kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza dakhalal khala'a, upami anjeuna lebet ka al khala WC toilet, wa doa anjeuna ngalaan khatamahu kana cincina, atanapi wadoa teh nyimpen nya, bade nyimpen bade ngalaan. Wadoa anjeunna ngalaan khatamahu kana cincina, akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al arba'atu, opat imam hadis, wa huwa sareng ieu hadis teh ma'lulun, eta hadis nu ma'lul. Wa an Anasin, hadis kedua, sareng hadis katampi ti Anas radhiyallahu anhu. Lan anya teu disebutkeun Anas nanya wa anhu ya. Benten sareng kitab di kitab simkuring. Wa anhu sareng hadis ti Anas, janten huna ka Anas sami. Wa anhu sareng hadis ti Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala anjeunna Anas parantos nyarios, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khala'a, di mana anjeunna lebet ka WC, qala anjeunna ngaoskeun Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'itsi. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, salarasna abdi nyalindung ka anjeun, minal khubus tina gangguan setan lalakina, wal khaba'itsi jeung setan-setan awewena. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis as-sab'atu, 7 imam hadis. An Anasin, hadis ti Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Anas parantos nyarios, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, upami anjeunna lebet al khala'a ka WC, wa doa anjeunna ngalaan atanapi nyimpen khatamahu kana cincinna. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al arba'atu, opat imam hadis, wa huwa sareng ieu hadis teh ma'lulun, eta anu ma'lul. Wa anhu sareng hadis ti Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Anas parantos nyarios, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khala'a, upami anjeunna lebet ka WC, qala anjeunna ngaoskeun Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sabenerna abdi nyuhunkeun pangjaga lindungan ka anjeun, minal khubuthi tina gangguan setan-setan lalakina, wal khaba'itsi
jeung setan-setan awewena. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis as-sab'atu 7 imam hadis. Babu adabi quduril hajah. Bab adab-adab hubungan pangabutuh. Tenapikeun adab Kahampangan kaberatan. Wa an Anas bin Malik hadis tenapikeun Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala khalaa, upami anjeunna mlebu ka WC, wa doa ngalaan, anjeunna ngalaan hatamahu kana cincin, khatamahu kana cincina. Akhrajahu parantos ngaluarkeun kana ieu hadis arba'ata imam anu opat, wa huwa sareng hadis teh ma'lulun ma'lul. Wa anhu sang hadis di Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhon ka anjeunna, qala Anas nyarios, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala khalaa, upami anjeunna mlebu ka WC, qala anjeunna ngaoskeun, Allahumma ya Allah, inni sa'astuna abdi a'udzubika nyalindung ka anjeun minal khubuthi tina gangguan setan lalakina, wal khabaithi sareng setan awewena. Akhrajahu parantos ngaluarkeun kana ieu hadis as-sab'atu imam anu 7. Para wargi sadaya, bab adab-adab ngeunaan kahampangan sinarang kabeuratan. Sering didugikeun rehna Islam teh ajaranana itu sifatna teh sumuliyah. Sumuliyah teh nyakup kana sagala aspek kahirupan jalmi. Bujang-bujang dina bab politik, bujang-bujang cara ngurus negara, atanapi ngatur bab kapamimpinan ya. Nah, ternyata bab kahampangan kabeuratan oge dina Islam diatur nya, aya adab-adabna. Ya sumuliyah, komprehensif. Duikeun ka dina selain eta bab naon deui? Bab heuai nya. Aya aturanana, aya bu diatur ku Islam bab heuai. Ari heuai aya lemesna. Angobnya, angob. Bab bersin teh nya. Aya tata carana, aya aturanana. Tak kalebat kahampangan sinarang kabeuratan. Hadirin rahimakumullah, secara umum ya, secara umum adab nu berkaitan kahampangan jeung kabeuratan teh ieu teh nyakup kana ucapan-ucapan sinarang perbuatan-perbuatan. Hartina dina adabna teh engke aya bacaan anu kedah diaos, berarti mah kaitan sareng naon? Kaitan lebat ka WC kitu nya, kaluar ti WC kitu. Di WC teh geus kabeuratan, aya doana, doa jalmi tos kabeuratan. Naon doana teh? Teu apalnya.
aya nu apal nu pada orang teh ngadinten kaboratan ya ieu sepintasnya janten aya doa anu kieu alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah azhaba Allah tetos ngicalkeun anni ti abdi al adza kokotor wa afani sareng Allah parantos maparinan kasehatan ka abdi nya. Jadi nu namina nikmat teh sanes tuang leueut hungkul nya. Jami tuang raos botram babarengan murah kliwat kan eta teh raos nya komo rencangna nu dipikahoyong ku urang beres botram beres tuang eureuleuh teurap ceuk urang kumaha alhamdulillah nya. Nah ternyata dina Islam hadirin rahimakumullah sarengsena kabeuratan oge nya aya doana eusina teh bentuk pujian ka Allah sadaya puji kagungan Allah Allah nutos ngicalkeun kokotor tina diri abdi tiasa lancar kaluar kitu nya. Kabayang ku urang sadayana upami eta kokotor teh mandeg dina patuangan urang kitu nya tangtos bakal janten siksaan kerjami jantan karipuh kerjami gitu. Wajar upami beresna teh Allah dipuji da Allah nutos ngalancarkeunana eta jantan sakali deui nu kahiji ada kahampangan kabeuratan teh aya nu berkaitan sinareng ucapan aya deui nu berkaitan sinareng naon padamelan naon diantawisna ya urang duikeun heula nya secara umum di antawisna teh al ibtiad anin nas kitu nya kedah naon ngajauhkeun diri ti manusa kitu tujuanna naon ngajauhkeun diri ti manusa teh supados teu katingal auratnya kunu sanes terus teh supados punten jalmi-jalmi teh teu kaganggu nya ku sora atanapi ku angse gitu. Mungkin kabeuratan teh disadanya atanapi angseuna ka angse bakal ngaganggu ka jami ngaganggu da gitu. Mata kadah al ibtiad ngajauhan jalmi. Teras teh kalebet adab dina kahampangan kabeuratan teh kedah milih tempat anu nyaman ya. Anu nyaman diangge kahampangan kabeuratan tina naon bu tina percikan najis nu kaluar nya eta teh kedah dipilih eta teh rek nyaman kahampangan kabeuratanana tanapi nyaman tina mecretna kokotor anu kaluar eta teh janten pertimbangan. Para ibu para bapak lebet KWC nu teu aya tulakan di lebetna nyaman moal gegebegan katanya kadang teu kaluar sadayana teh gitu. Terus engkena aya deui wahai atul julus cara calikna aya cara calikna aya kumaha cara calikna teh bakal kabahasnya mung saurna eta hadisna dhaif nu salajengna wal istidad bi adati tathir minal ahjar wa nahwiha urang teh kedah nyayogikeun alat bebersihna gitu upami bebersihna teh ngagunakeun benda cair namina istinja emang gunakeun naon benda cair cai gitu nya terus aya deui lamun ku benda padat namina istijmar bentennya istinja
istijmar. Istijmar teh naon? Batu. Sanes benda padat we gitu, sanes batu wae. Teras para wargi sadayana cai disayogikeun gitu nya. Termasuk perhatoskeun oge alat susucina ulah ku benda-benda anu najis nya. Benda-benda anu najis. Terus teh deui dina kahampangan teh ulah di tempat-tempat anu ngadatangkeun laknat. Tah aya pembahasannya. Aya tempat-tempat anu bisa ngadatangkeun laknat lamun jalma kahampangan kabeuratan di dinya. Sapertos naon? Tengah jalan atanapi cai ngalir tempat ngiuhan jalmi-jalmi gitu. Pasti bakal ngadatangkeun laknat, minimal ieu jalmi teh bakal dikumaha? Dicarekan gitu ya. Teu apal ieu teh sanu kahampangan di dinya. Paling nyebutkeun kumaha tuuyahan jalma teh tah kitu nya. Karena bakal aya kutukan-kutukan ucapan-ucapan ti jalmi-jalmi anu eusina teh laknatnya. Termasuk hadirin rahimakumullah adab dina kahampangan kabeuratan teh perhatoskeun oge nya perkawis naon nying hareupna bilih kitu nya nying hareup ka kiblat atanapi mengkeran kiblat gitu. Jadi perdebatan ge di antawis para ulama naon perdebatanana teh ieu teh teu kenging mayun ka kiblat mengkeran kiblat teh di mana? Di lapangan, di kebon atanapi di ruangan tertutup gitu nya. Anu nyebatkeun di ruangan terbuka cenah anu tertutup mah teu sawios gitu nya. Engke lah pembahasanana secara gamblang. Kalebat dina adab kahampangan kabeuratan teh kedah jempe nya. Ulah bari ngobrol kena naon ruanganana ngadempet gitu katuhu urang kenca baturan urang uplek we ngobrol atawa ieu nama bari nelpon gitu nya da HP-na alat komunikasina dipepesakan aya nama nuju kahampangan kabeuratan teh uplek we ngobrolna HP kenging katanya. Sarang anu sanesna lajeng kana hadis nu kahiji hadirin adab nu kahiji ieu perhatoskeun hadis ti Anas bin Malik rehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khalaa upami anjeunna lebet ka WC anjeunna ngalaan nyimpen cin-cina. Hadisna dikaluarkeun ku opat imam hadis. Darajat hadisna anyibatkeun ma'lul. Ari ma'lul teh naon? Ma'lul teh hadisna anu aya masalahnya. Jadi secara lahiriah mah ieu jiga sahih padahal geus ditaliti mah ternyata ku panalitian anu leuwih jero bet bermasalah. Jadi secara lahiriah mah ditingali lahiriahna zahirna jiga teu aya masalah gitu. Janten upami dina panyawat jalmi mah panyakit dalam ieu teh nya. Tadina hadis ya aya kitu. Aya panyakit dalam, aya panyakit luar. Nah, penyakit dalam mah berarti keur ngomeana teh ku dokter umum ke spesialis nya. Tah penyakit anu ma'lul dina hadis ieu teh sanes ulama biasa ya manu luar biasa sehingga aranjeunna ngagaduhan spesialis di dinya nalitina nya saatos diteliti lebih dalam kapenak ieu masalahna teh kitu nya. Tah ieu mah para wargi sadaya moal tiasa didugikeun langkung tebihnya ngeunaan ma'lul kumaha jenis-jenisna ya mah panjang lah pembahasanana nganu jelas gambaran sapertos kitu. Namun
ngeunaan hadis nu nembe terjadi silang pendapat anu nyebatkeun oge ieu hadis teh henteu maklul cenah kitunya hartina sahih ya terlepas ti dinyalahnya. Terus hadirin rahimakumullah, jadi aya kalimat al-khala di mana Rasul lebet ka al-khala. Diurang dihartosan WC. Naon ari al-khala teh al-makanul khali wa yuradu bihi al-makan al-muad li qada'il hajah. Hiji tempat anu disadiakeun keur kahambangan kabeuratan. Ari khali teh harusna teh naon? Nyorangan. Khali teh nya khala teh nyorangan. Berarti di WC teh gitu. Berarti tempat sosoranganan gitu. Artinya teu meunang rame-rame. Kitu para wargi sadaya. Dengan dina hadis anu ieu ayat 7 kelompok jalmi anu di akhirat teh bakal kenging yuh-yuh, kenging naungan dina poenan teu aya naungan kecuali naungan ti saha? Ti Allah. Di antawis nu 7 teh rajulun dzakarallaha hiji pamegat anu zikir ka Allah khalian teh tina al-khala gitunya. Jadi dikir ka Allah sosoranganan gitu, mandiri, ngingat-ngingat dosa jeung kasalahan, akhirna kumaha? Fafadat ainahu, nyurucut cai socana, handeueul tos ngalakukeun dosa, sieun akibat tina eta dosa, sieun ku bebendu Allah gitu, khalian nyorangan atanapi tiasa dihartosan oge khalian teh mun mandiri lah nya, nyonyor sosoranganan gitu lah, sosoranganan. Itu hiji isyarat naon? Isyarat bahwa nalika urang kahampangan kabeuratan teh adabna teh kedah sosoranganan gitu. Salajengna hadirin rahimakumullah, lebet kana kesimpulan nu kahiji, kesimpulan anu tiasa disimpulkeun tina eta hadis atanapi pelajaran nu tiasa dicanak tina eta hadis. Kahiji, ari cincin Nabi teh tertulis dina eta cincin teh kalimat Muhammadur Rasulullah. Itunya kalimat naon Bu? Muhammadur Rasulullah. Hartosna Muhammad utusan Allah. Fakana la yadkhulu bihil khala wa yadahu kharijahu. Jadi Nabi teh tara nyandak eta cincin lebet KWC justru sok dilaan disimpen di luar gitu. Naon alasanana eta pedah aya tulisan kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi aya kalimat-kalimat nu sae nya kahiji Muhammad nami anjeunna nyalira gitu. Hiji nami anu dina Al-Qur'an disebatnya ayat surat Muhammad. Terus Allah nyebatkeun kencenah bakal aya datang nabi terakhir saatos Nabi Isa namina teh Ahmad nya. Teh nami lain kang Nabi Muhammad disebut Muhammad dinamian Ahmad. Berarti bahasa Al-Qur'annya Muhammad teh. Naon hartos Muhammad teh jalmi anu terpuji nu pinuji. Terus saya tulisan Rasulullah utusan Allah, komo ieu mah aya lafad Allah nya. Gitu. Nu kaduana karahiyatu dukhulil insan al khala'a awil makan alladhi sayaqdi fihi hajatahu wa ma'ahu syai'un maktubun fihi dzikrullah ta'ala au asma
ihi wa sifatihi hartosna makruh hiji jami lebet ka WC atawa ka tempat nu sok dianggo kahambangan kabeuratan bari manehna nyandak sesuatu anu aya tulisan dikir tulisan nami Allah sifat-sifat Allah sareng nu sanesna gitu. Nah berarti sanes cincin hungkulnya naon wae teh naon wae gitu pelan HP kayak urang yekeun heula nya yekeun karengse gitu nganu jelas secara umum heula ieu teh nya nu aya tulisan nami Allah sifat Allah makruh dicandak kalebat WC nya. Atanapi kapengkar menuju bumi dengan bu kalimat la ilaha illallah nya. Maksud bumi tekan kan wasarita aya jalmi anu ngaduruk bendera nu aya tulisan la ilaha illallah nya. Terus saya dibela payu tah bu nu icalan topi nu aya la ilaha illallahan gitu nya. Ada nabi acuk gitu. Berarti lamun aya tulisan eta sabab dinnya kan aya tulisan lapad Allah gitu nya sinarang nu sanesna. Berarti eta teh makruh numutkeun ieu kitab. Terus nu katiluna qala al fuqaha sur ahli fikih illa idza kana dukhuluhu bihi lihajatin ka khasyati sirqatihi aw nisyanihi. Sur ahli fikih kecuali misalnya upami disimpan di luar teh sieun aya nu maling. Misalnya orang teh gaduh naon bu topi cincin aya tulisan nami Allah gitu. Simpen di luar sabot orang kahampangan kabeuratan bisa aya nu maling gitu nya. Kecuali pami kitu. Tapi da ayeuna mah seueur caranya. Seueur cara lah titipkeun ka saha gitu. Ka penjaga WC-na atawa ka mana. Secara kaidah aya kaidah kieu wahab kadal istisna mabniun ala qaidah. Pengecualian anu neme teh dibangun di atas kaidah annal karahata tazulu ma'al hazah. Nu makruh teh bisa leungit. Hukum makruh teh bisa leungit lamun aya hazah, aya kaperluan. Asana mah makruh nyanak benda nu aya lafad Allah nami Allah sifat Allah dilebetcana ka WC teh lah. Tapi lamun misalna memang butuh dibawa ka lebet kitu nya gambaran teu aya penitipan gitu tah. Terus teh mun dituna di luar sieun aya nu maling jeung sajabina berarti kenging dicanaka. Terus anu nomor kaopatna tacan masih nomor katilu. Sayyid Ibnu Taimiyah nyebatkeun kieu ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah kumaha ieu nama upami dirham teh artos nya anu dina eta artos teh aya naon tulisan la ilaha illallah. Ieu dirham teh disimpen dina saku atawa dina dompetnya ya juju ayat kula biha hala kenging cenah eta mah dicanak naon sababna terbungkus kitu nya tak termasuk nu tadi HP kitu nya kenging sok sanos ayat tulisan Arab da aya ayat-ayat Quran naon margina henteu terbuka ayeuna oge dina lebat saku tadi.
Saterasna nomor kaopat wujubu ta'dimi dzikrillahi ta'ala wa asma'ihi ta'ala. Kesimpulan tina hadis nu tadi teh wajib hukumna ngaagungkeun nami Allah gitunya, sifat-sifat Allah sareng kedah dijauhkeun tina perkara nu bisa ngotoran kana kasucianana. Tapi kaopatna disebatna wajib. Berarti nalika urang rek ka WC benda nu aya tulisan-tulisan lafaz Allah, nami Allah, sifat Allah ku urang teu dicanak, berarti teh naon? Takdim, ngaagungkeun nya. Secara logika kan teu pantes atuh nami Allah dicanak kalebat WC gitu nya. Itu wajib diagungkeun nya. Dijauhkeun oge tina perkara-perkara nu bisa ngotoran kana kasucian jeung kamuliaanana. Teras nomor kalima kesimpulan tina eta hadis teh ibahatu ittihadil khatim tanabi khatam lirrajuli wa ayyaktuba alaihi walau kana ismuhu fihi ismun min asma'illahi ta'ala. Kenging cenah pami jalmi ngadamel cincin nya. Da Rasul oge nganggo cincin, kenging diseratan, kenging tak kitu nya. Urang cincin teh janten naon Bu? Janten aksesorisnya, bahkan kebanggaan. Ya mah batuna ge jenis anu tah kitu nya. Kenging sapanjang painten teu aya unsur naon? Unsur syirik, cincin jadi tatagenan gitu. Sakitu ari sakadar aksesoris mah nya, aksesoris gitu. Ieu mah da resepna kana cincin janten aksesoris gitu. Rek modelna kumaha, rek sagede kumaha mangga. Karena anu sageum kieu ningannya di watangan jeplok gitu. Gede-gede cincin jeung pananganna mah. Terus para wargi sadaya anapun Quran kumalamun Quran murni ya mah mushaf murninya sanes dina lebat HP gitu. Ammal mushaf fa yuhramu idkhaluhu, mushaf mah cenah punya Quran mah haram gitu. Di kumaha dicanak kalebat WC gitu. Sanajan naon, sanajan dibungkus gitu. Non margina sabab sifat-sifat Al-Qur'an dina Al-Qur'an disebutkeun ka hiji dina surat Al-Waqiah innahu laqur'anun karim. Sebenarnya eta teh Qur'an anu mulia, disebut ge mulia nya. Terus teh wa Qur'anum majid dina surat Al-Buruj ayat 2 hiji disebutna Qur'an anu majid anu agung. Wa innahu lakitabun aziz, Al-Qur'an teh kitab anu mulia. Wa innahu dzikrum mubarakun dina surat Al-Anbiya, Qur'an teh dzikrun pepeling mubarakun nu dibarokahan. Tadu masar aya sifat-sifat eta kitu nya. Saur ulama dina ieu kitab nyebatkeun haram Al-Qur'an sanajan dibungkus dicana kalebat pesek. Eta hadis nu kahiji. Hadis nu kadua wa anhu masih ti Anas. Adab nu kadua ieu mah berkaitan sinarang bacaan ucapan. Upami Nabi anjeunna lebet ka WC anjeunna sok ngaoskeun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithsi. Para wargi sadaya dina pertemuan nu tos kalangkung sim kuring ngadugikeun ngaoskeun isti'adzah teh di antawisna aya dina 14 tempat
berlindung tina gangguan setan teh diantawisna aya dina 14 tempatnya kalebat nalika urang lebat ka WC gitu. Jadi istiadah teh auzu teh para wargi sadaya sanes a'udzu billahi minasyaitonir rajim wae kalimatna. Pokona aya kalimat a'udzu sanajan kadituna teu aya minasyaitonir rajim itu teh istiadah. Sapertos dina ieu doa a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi gitu. A'udzu teh naon tadi hartosna abdi nyalindung abdi nyuhunkeun pangjaga nandakeun naon ieu teh nandakeun kahiji urang teh lemah nya lemah nu kadua nandakeun urang teh nying hareupan perkara nu dipikasieun sok umumna ngaos a'udzu teh nying hareupan perkara anu dipikasieun nya sieun ku setan nu aya di WC a'udzu billah gitu nya a'udzu bika. Dina hadis nu sanes aya hadis nyebutkeun kieu doa apabila takut dengan suatu kaum. Urang teh sieun ku hiji kaum nya ku hiji jelema atanapi ngalangkung hiji tempat katelah eta tempat teh loba jelema jahatna pana ya a'udzu nya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim gitu. Ya Allah abdi nyalindung ka anjeun tina kajahatan eta jalma-jalma gitu. Oke aya isti'adzah nyalindung versi Sunda amit-amit jabang bayi nuju hamil gitu. Ningali perkara anu teu dipikaresep sieun budak urang siga kitu kan nyebutna naon Bu amit-amit jabang bayi. Istiadah teh istiadah nya. Ngan teu tepat nya dina Islam upami urang ningal perkara anu dipikasieun bentuk naon atunya kekurangan anu sanesnya sok sieun tumiba ka urang jeung kamurang kalih urang naon doana teh alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila gitu. Dipuji Allah tuh sadaya puji kagungan Allah Allah teh nu tos nyehatkeun abdi tos nyalametkeun abdi tina ujian anu dibikeun ka anjeun ku eta ujian Allah ge tos maparinan kautamaan ka abdi nah kitu. Jadi sanes amit-amit jabang bayi nya atanapi lamun di Sunda sok aya sisinglar kasabrang ka Palembang balik mah kerupuk sami teh istiadahnya atanapi jama lamun ngaliwat ka hiji tempat nu geuman pupuntenan nya meureun pupuntenan teh sieun naon teh Bu sieun diganggu kudu ngagege eta tempatnya. Ternyata dina Islam aya deui doana lamun urang dugi ka hiji tempat singgah di hiji tempat anyar pisan di sorang doana a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqtu gitu. Pan ieu teh urang nying hareupan nu dipikasieun nya di eta tempat sieun aya makhluk jahat boh jenisna jalmi sasatuan jeung sajabina gitu. Anu kadang urang kan sok hiji mangsa mah perhatian urang teh teu fokus nya. Urang teh meureun sibuk di dinya teh ngobrol, sibuk barang tuang jeung ngaleut, nyaho-nyaho mah aya orai di dinya teh kitu nya. Aya binatang buas tiba-tiba nerekam ka urang, aya jin anu jahat, aya jelema jahat, memehna teh kumaha Bu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, dengan izin Allah dijaga tina kajahatan-kajahatan eta makhluk kitu nya.
eta para wargi sadayana. Terus nu katiluna kalimat a'udzu teh nuduhkeun naon? Nuduhkeun urang teh nuna kapercayaan ka Allahnya. Iwati Allah nu bisa ngajaga urang tina rupi-rupi kajahatan gitu. Rek kajahatan setan, kajahatan penyakit, kajahatan naon deh? Binatang-binatang buas jeung sajabana. Para wargi sadaya, upami urang gaduh panyawat naon anu diawasna? A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pandar bari diragap dibaca 7 kali kalimatna a'udzu. Abdi nyuhunkeun lindungan ngalang ka Allah, ngalangkungan kaagungan Allah, kakawasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadiru, tina kajahatan penyakit anu karasa jeung nu dipikahariwang gitu. Ma ajidu wa uhadiru, nyalindung ka Allah, nyalindung tah teh solusinya. Nyalindung ka Allah teh tepat para wargi sadaya. Da urang teh lemah nya. Makhluk-makhluk nu dipikasieun ku urang aya dina genggaman Allah gitu. Sajahat-jahatna binatang buas, sajahat-jahatna penyakit, sajahat-jahatna jin, setan, iblis jeung sajabina, sami makhluk Allah. Dipayeunan Allah mah sadayana ge lemah teu aya nanaonan. Berarti pasnya lamun urang nying hareupan eta teh geus we nyuhunkeun tulungna teh ka Allah kitu nya. Aya murang kali Bu leumpang nyorangan di hiji tempat loba binatang buas. Wah eta teh mentalna teh nya bakal kumaha, bakal lemah gitu, gede kasieuna teh. Hiji mangsa leumpang kadinya jeung bapana nya. Ayeuna mah jeung bapana ditungtun ku bapana bakal gede kaludeng ieu murang kali. Gede naon sababna? Kalem da aya bapa tah kitu. Komo ngabring mah tah urang ge kitu nya. Sieun ku panyakit, sieun ku jalma jahat, sieun ku jin, setan, iblis jeung sajabina, sieun ku binatang-binatang buas. Da urang mah gaduh Allah nya. Kamana oge teu neung jeung ludeung geus laporkeun ka Allah. Ngaoskeun naon? A'udzu, nyuhunkeun lindungan ka anjeunna. Terus hadirin rahimakumullah, minal khubusi wal khobais, maksudna kalimat di mana Rasul lebet ka WC ngaoskeun eta dua teh maksudna mah ida aroda, di mana rek lebet kitu nya. Mohon sata acana dan pas dina lawang pas rek lebet neme ngaoskeun eta kitu nya. Kumaha lamun misalna ya, misalna kahampangan kabeuratanana teh sanes di WC, di mana misalna di tempat terbuka nya, ari ngaos a'udzu bika minal hubusi wal hubaisina iraha, nah gitu nya. Saur ulama eta mah indat tasammur teh nalika singkil sesengled gitu. Lamun orang rek kahampangan kabeuratan kadang nyengledkeun ieu gitu nya. Terus teh meureun rek ngalaan lancinan atanapi nu sanesna tanalika kitu nembe ngaoskeun Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Kalabat engke aya anjuran deui dina hadisnya nalika urang ngalaan lancinan anggoan gitu. Kan otomatis orat bakal terbuka tasata acan mukana teh ngaoskeun bismillah. Bismillah teh kanggo naon cenah? Kanggo nutup paningali setan gitu. Dalam urang ngaos bismillah, setan teh ditutup paningalina teh teu bisa ningali orat urang. Ai setan sok tertarik ke orat jami mungkinnya. Mungkin ya zaman nu meunang gangguan-gangguan ti setan gitu. Eta para wargi sadayana. Teras anu salajengna non ari al khubus.
hubus teh para wargi sadaya setan lalakina upami khobais mah setan awewena. Begitu para wargi sadaya nanya intina ngarah naon ngarah terjaga tina gangguan-gangguan setan utamina di mana di WC nya da tempat-tempat nu najis tempat-tempat anu kotor eta teh tempatna setan jeung iblis rarasepeun di dinya teh kitu nya. Kitu rupina para wargi sadaya dua hadis tah kanggo pelajaran dina wengi nu ayeuna teu kedah disimpulkeun lah nya. Intina sapertos kitu tuntunan dina Islam nalika urang kahampangan sinarang kabeurtan. Gitu. Hatur nuhun kana perhatosanana urang sami-sami pungkas ku doa subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.